Sok nyanyi tuh kehead. Aing teu bisa bang nyanyi lagi. Pira ku sia atuh teu bisa nyanyi salagu-lagu ka acan kehead. Hanteu bang pan aing sok megar lah. Nah di sekolah sia tara diajar nyanyi kehead. Ya aing di sekolah mah bisa bang. Sok atuh Sok naik-naik ke puncak bang. dangdut atuh kehead. Pan di sekolah mah teu diajarkeun dangdut bang. Sok atuh dangdutkeun. Sok. Naik. Nah tuh menit teu asup. Sia sorana udah ge. Nah, naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik. Siam nih rujit naik. Ini apa lah ya? Aing meuli heula kopi. Bajakeun tuh bisa cek aing teh maksa tuh dah hayang kudu nyanyi. Sepatumu dari Itali, sepatumu dari Palestina. Masih sorangan video ring. Apa sorangan meureun sal? Kumaha mun teu boga duit. Lain aja jika gitaran bapak aing ka mana? Balik heula cenah. Balik heula. Heeh. Sok atuh nyanyi sok. Heuh sok siap bisa lagu naon sok? Sok lagu naon? Bongkar. Sok. Sok. Nyanyi atuh. Kumaha nyanyi nasi angguk-anggukan gitu gini. Nah sia teu apal laguna. Bisa ente main gitarna? Ya bisa aing. Sok cing. Kalau geus gandeng-gandeng uring lah. Ngeunaheun. Sia. Ya tuh si anu ngagitar ya. Aing nu nyanyi sok. Sok, lagu naon? Sok lagu naon? Sia bisana lagu naon? Sok sia bisa nyanyi naon? Aing sagala bisa tuh sok. Sia ngagitarna bisa naon? Sok aing bisa segala lagi sok. Heuh sok dangdut. Sok, naon? Sok. Carmila. Sok. Oh, Carmila. Sok atuh. Ujung-ujung gitu atuh. Teu kumaha tuh? Ku kenal kau. Oh, heuh sok. Sok atuh. Sok. Ku kenali kau lalu jatuh cinta pada pertama. Ku tahu siamu. Anjing siapa? Anjing siapa? Teu waras goblok. Di sepeda sasa. Sepeda nu aing. Hah? Sepeda nu urang. Aing minjem heula nya. Ulah. Nah, ulah kan. Ulah tuh kurang angin ubana ge. Sakedeung atuh da aing ngaleutik ieu. Bisi kempes. Di kompak ku aing ka mang peuyeum. Lagi di kompak. Heeh. Leuji gitu ulah lila. Moal sakedeung aing meuli udud heula. Leuji. Sakalian ning meuli nu tiis. Mana duitna tuh? Heeh, pan sia nginjem eta atuh sok-sok we heula. Iya. Teu boga duit sia. Duit mah ayangan sok-sok we teh sia heula sok. Naon nu tiisna maneh? Teu pucuk atuh naon we. Alah, sia loba nawar goblok. Lila. Heeh. Ding. Anjir, saya boga sepeda halus di mana ieu? Menang nyewa. Anjir, halus kieu ding. Nyewa di mana maneh? Nyati rental atuh ngaranna ge nyewa. Heuh, rental mana maksud aing teh? Heug sabaraha ieu? Murah, gocap. Heeh. Ku aing sama diding. Nah sewa kumaha sia mah? Pan keur ku aing keur disewa. Ah tuh ding sama kan bahasa eutik atuh aing hayang ngajaran pan di pada halus ieu. Resep aing euy. Hayang sia, hayang. Gocap lin. Geus ku aing sewa di gocap. Embung aing mun cepet mah heug. Jing sia meni mota pisan teh pirsa kitu. Heug bayar tuh sok buru. Heuh sok kadiekeun duitna. Tah, itu. Yeuh. Kade, rusak. Ngomong burit engke kudu dibalikeun. Heeh. Jung kade. Nah jago-jago tinggal tuh siapa Ken? Sia nu pendek goblok. Ayolah. Iya, alhamdulillah cai milik mati mana we anjing. Penting jadi ngusep ya anjing.
Anjing dah heureun kieu euy. Duh. Aing kasih isana ngomong naon nya ieu. Naon we anjing lah. Sal. Ya, da moto ina sepeda dibawa deui ku maneh? Nah, kamanakeun Ken? Ih, siapa pugus buat jajan eueuh anjing. Ih, nah iya kumaha lain teangan atuh? Ih, heueuh mantak aing ka dieu geus sugan teh dibawa deui ku maneh. Ih. Teangan Ken bisi leungit eta nu. Ih, Heuna ku aing kudu ditayangan ka mana? sia. Iya Mang Jack. Aing di dieu di mah. Urik nasi mau sepeda. Aing ge nasi Faisalna di mana? Nyaos Faisal di mana? Temanggihan aing mah. Alus teh sepeda. Nya alus teu da aing ka kara meuli. Siang nyeum ti Faisal ti saha? Si Oding menang nyewa. Nyewa naon ket? Heuh, mana si Oding menang nyewa 100. Si Oding nyewa gocap ti rental. Anu bener ket. Bener aing mah, Wak. Si Faisalna di mana? Nyawa teuing atuh, Wak. Da ieu mah ti si Oding. Nah, si Oding kumas ya mah. Heuh, nyaho lah. Geus aing kulin dia. Cih. Nah si Faisal disewakeun gitu kahet teh. Oh bener Ken, di si bapak aing ngamuk nah kumaha sia? Ke di teangan Heuh, teangan jiga yeuna lah. Faisal. Mau so edan Nah sia sepeda disewakeun. sewakeun. Napan ku si Burik cenah? Di sia Oding. Dipinjem tah. Nah sia kumaha Oding kalau disewakeun cenah teh si Oding menang nyewa 100. Aisyah nginjem teh kalau disewakeun atuh geblak-geblok itu. Aing kapepet, Sal. Nah kapepet kumaha babal sepeda aing disewakeun kan kumaha mun ruksak. Mana duitna kadikeun? Geus beak, Bang. Sia geus beak wani-wani kehet nyewa ke sepeda aing. Sok ka diekeun duitna. Buru. Sangeunana pisan sia. Montong diubar abur Faisal sepeda awet teu. Isi Oding cenah nyebut ka warung hungkul nah kalau disewakeun sia mah geus edan. Nya Ngecap ewang atuh, Bang. Ngecap ewang da sia gitu sepeda aing rusak. Engke lamun eta si Burik disewa 100 cenah anterkeun ka imah. Aisyah kumaha Oding? Aing sabenerna jang nguseup, Sal. Bawa sepeda anjing. Depan ke caing teh burit anterkeun. Ih, ngaburit anterkeun sia mah dipake ku aing jig buru bawa. Ke pansal kagok jaba duitna geus eueuh tuku bapa maneh. Nah, kagok kumaha sia? Pan geus disewa tapi kan kaburit. Kumaha deui atuh da duitna geus dibawa tuh dibawa kumaha? Nah tuh sia wawanianan kala disewakeun sepeda aing. Pan tadi nama gocap ewang jeung sia. Teu kumaha tuh ayeuna? Tungguan wengke tapi kaburit. Anterkeun ku sia. Aing teh yang apa? Heeh, engke dianterkeun ku aing. Montong disewakeun deui anterkeun. Heeh. Ingkal ka aing nu apes na teh mah goblok. Museup teh jadi tungtungna mah. Ah ngararamuk. Duit dicokot. Aing diamuk. Naon teuing. Meni eueuh kaidengan pisan.